kamari mangkat ke ATM niat rek nyokot duit kadon dicari kanan ke ATM. Wajar teh, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Aduh, kita rasa geus 2 poe geuning puasa teh budak. Palingan awak mah geus asa leuleus atuh. Beuteung ge meni kuat asa colong keur puasa mah. Kelek ake meni kuat asa darah rekok di bawah puasa. Bener cek batur ge puasa mah kudu loba ikhlas, kudu loba sabar cu. Aki ge teu kurang-kurang ikhlas, teu kurang-kurang sabar nama kamari. Mangkat ke ATM niat rek nyokot duit kadon dicari kanan ke ATM. Wajar teh, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Mari jeung sabar teh ngalios aki keluar ke ATM. Di luar aki nelpon ka incu, ka anak incu aki. Malah dicari kanan keneh wae aki ku HP. Wajar teh, maaf, pulsa Anda sudah tidak cukup untuk nelpon. Nah, aki mah inget aki keur puasa. Aki sabar, aki ikhlas. Ridho lillahi ta'ala, aki mah da saking ku hayang tamat-tamat aki puasa. Oloyong we aki teh balik bari jeung hate dongkol oge. Emang bener kitu teh nama jancu. Modal puasa mah ngarsa ukur hiji nya eta sabar. Sabar sareng ikhlas. Lamun urang teu sabar, lamun urang teu ikhlas ngajalankeunana. Mending keneh buka, mending keneh daan cek aki mah. Percuma kalapar-lapar beuteung da makruh atuh eta mah asupna. Iwati hiji sabar jeung ikhlas. Lamun urang puasa henteu sabar henteu ikhlas komo bari jeung kukulutus jeung naon. Kalapar-lapar beuteung puasa mah eueuh. Pahalana eueuh pisan eta teh cu, jan. Cek aki mah mending tong puasa sakalian. Alhamdulillah aki ge nu geus kolot masih bisa nahan sabar aki. Masih bisa nahan ikhlas aki. Teu kurang-kurang ikhlas nama aki ge. Terus buka benti sekejap. Assalamualaikum. Aki. Aki. Aki meniti bra. Aduh, aya wae. Direuwasannya ya. Saha ieu teh saha? Haji. Aya naon Neng Haji dongkap ka aki wae kieu. Aki bade naros. Abdi teh peryogi kanggo lebaran biasa. Peryogi naon atuh? Acuk, kanggo murang kali. Terus sepatu, sendal Geus gapil gitu. eta mah tong pusing-pusing masalah baju sepatu tak nekal itu mah aya di incu aki ge loba nu kitu mah. Maknya Ki. Ye teu nyaho incu Saha aki. disaha, Ki? Incu aki buka osok eta Abi de Asta. Heeh. Hoyong naon sagala rupa aya di dinya. Komplit teu. Komplit palabotan dapur ge aya di dinya ngan kue doang nu teu aya mah. Aki ge nyuhunkeun kue sok tara dibawa. Kue mah di toko kue. Mohon kudu ge. Bade acuk nu kumaha, bade acuk gamisna aya, Komplit, acuk ya. kokona aya, kanggo dewasana, kanggo murang kalina syukur aya di dinya. Bade gaun kumaha ge aya. Kan bade iraha atuh meserna inku aki Enjing lah. Enjing. Enjing bade meser, bade ngaborong. Mohon amin, Kanggo alhamdulillah lebaran. aya rezekinya kana kanggo anjo akinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang saya Abi de Asta. Saya mau informasikan kepada Akang Eteh, Mang Ibi, Abah Abu, kum kasadayanan teu diwiji-wiji, bilih bade aya anu hoyong tampil cantik, tampil beda di hari spesial ataupun di hari lebaran. Gak perlu jauh-jauh pergi ke pasar, ke mall rariweuh, pokoknya barau kesang bisa utah, bisa batal puasananya. Teu kedah jauh-jauh ke mana-mana, aya di Abi de Asta, buka online shop. Tinggal pilih barang yang mau Anda pakai ataupun barang yang mau Anda cari. Ada sepatu, pakaian anak, pakaian dewasa juga ya, baju koko, tas, dan semuanya ada di situ. Tinggal pilih aja mana yang Anda suka ya. Jangan lupa nanti linknya di bawah di sini teriakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.